Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul jika itu memang yang terbaik. Maksudnya kumaha Ki? Jika itu memang yang terbaik, walaupun geus ngalaksanakeun hubungan selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun, di dieu nepikeun ka terjadi perpisahan, nepikeun ka putus. Putus lagi. Kunaon tah? Ya, mungkin tidak ada kecocokan, akhirnya putus. Jika itu memang yang terbaik, ya sudahlah. Masing-masingnya akhirnya dirinya kudu bisa istilahnya move on, melupakan ya masa-masa eta lah selama genep tahun geus kamana geus kenal si A si B yang keluarga na geus kenal saling mengenal. Tapi ai eueuh jodoh mah da kumaha atuh, nya kuduna sakitu nya sakitu. Akhirnya jika itu memang yang terbaik, ya sudah. Udah pisah masing-masing. Paling jadi nanti adik kakak jadi duduluran komo engke nepikeun kalamun geus rumah tangga mah heug boga budak masing-masing. Inget paling ge kanu baheula urang teh nah hate. Urang teh cenah baheula teh pernah hubungan jeung eta teh ngan teu jodoh cenah eueuh jodoh. Tah paling kitu hungkul. Nya lamun nepikeun ka anakna aya jodona jeung anu tadina bobogohannya anu jika itu memang yang terbaik tah eta jadi leuwih awet henteu manehna anakna da moal nyaho ieu rahasia manehna duaan eta mah